Asik boga kenalan di Facebook. Banget lagi foto profil kos orang Korea. Asik kedeng gerek diamprokan ye rek ketemuan. Toga ieu bebenangan yang ngeprik. Baheula mah digebot. Bisa ngeprik ge, meunang sakarung. Zaman ayeuna mah canggih-canggih teuing. Dirontong. Lain kumaha singalana ieu. Eueuhan pisan ieu mah. Mugi balangsak wae atuh aing ieu mah kikian wae mah. Jabaku haus ya si Iem teh kamana si Iem teh ah meni kuat haus ya nganteran budak teh kemana wae sih Yang? Iya, timbal. Timbal ente aus ah. Tiba nganturan cuma kuat gila siapa? Kenalan. Iya mah boga kenalan di Facebook. Oh, eta sih sabarang boga HP sama jadi kebluk. Nanaon ge? Oh nyalain kebluk tuh, geus boga kenalan tuh orang Korea. Bagus ya ah. Bantuan ini lagi aing ya bantuan. Ada ratu. Terus kunjung jelema teh. Aduh si sayang telepon deh ah. Oh iya sayang. Ini aku lagi jemur pakaian. Oh mau ketemuan. Oh iya. Oh iya bentar dulu ya dipanggil si Mami. Nanti dilanjut lagi ya. Muah. Halo, sayang ada di mana sih? Kok baru aktif? Kamu di mana? Aku udah nyampe nih. Oh, iya udah aku nunggu di bawah pohon putih. Burunya. Mobil putih. Aku tunggu di sini ya. Hah? Bermobil? Pasti gedong deh ah. Kok beda banget sama yang di profil ya? Jauh banget bedanya. Ih, gue ini gancang wae lempangna, ninggalkeun wae deh ah. Kamu kenapa sih ninggalin terus? Aku ketipu sama foto kamu yang di Facebook itu. Ketipu gimana sih? Aku kan udah mirip Marsanda. Kecewa. Ih, tungguin.
Noneng. Ya, dua poin terbalik-balik kita budak. Iya, siapa gunain sih? Siapa di mana wae? Ketemuan. Gus ketemuan dua poin terbalik-balik sih ya. Ya emang kunaon sih. Kunaon kang kunaon indung mah melang ceka. Diam. Dua poin terbalik-balik ya teh diam. Ketemuan lo aing lain kan kasia. Mama dikuat teka urus. Parabeun loba entong. Aing ka sawah ge teu ka sawah-sawah arek ngeprik oge. Aing mah kuat dirontong, aing mah teu bisa ngeprik, aing mah ieu balangsak. Anu nagih meni kuat loba. Da janjina sia geus kaala ceblokan ieu. Tungtung nama ceblokan ke kaala. Utang raweuy loba anu nagihan. Arek kumaha mayarna teh? Oh si mak buru tuae. Eta sia ka mana deui? Kakarak ge balik. Sama nawe Bos banget ngaladong sia teh. Hidung mah meuni kuatan capek di imah da. Beas tegablang sia teh. Pusing dah mikiran si Iem. Siang, kenalan siang wae. aing inget wae kenalan kamari. Kenalan saha? Kenalan di Facebook. Oh, sia anu di tangan Mak Oda wae, pantes sia wah wae. Oh, geus ketemuan teh eueuh kabar, eueuh berita. Jeung saha? Nyaho cenah di Facebook pengarana teh Leminho, tapi anggaran asli nama Adul. Sia katipu boloon daek wae sia. Yo, baheula ge ngaku-ngaku ka aing ngaranna si Dilan. Teu nyaho mah si Jamal. Jabani tukang kuli. Kan katipu aing ge, iem sia tong daek kenalan di Facebook sia bisi ke diperkosa naon maneh. Hari di perkosaan teh jadi masalah. Ieu mah geus ketemuan dibawa ka Cikarang kabar deui. Teu bogoun mah diem. Nya cigana mah meureun. Apa namanya daek wae. Pinjem HP. Gua teu boga HP. Ceis teh meuli HP anyar sia. Orang minjem yuk uang kepoan Facebook. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Mangga calik. Pasti bade kasih Iem ya Bu Hajinya. Oh wah si Iem nage. Hala budak teh ka mana wae sih. Kugu kamari teh terbalik-balik Bu Haji dua poe. Tadi teh isuk balik. Ayeuna mangkat deui ulin. Rek ieu mau darek nagih. Heeh nagih da ge moal mentak aya. Nya sugan we ayeuna mah panen geus rek geusan ceplokan ka arala. Sugan we si ieu boga tabungan moda. Tabungan di mana? Yo kamari ge menang sakarung dijual ku manehna. Mama teu nyaho-nyaho acan. Bu Haji mah kajeun hutang ti heula mah da geus lila. Ieu mah hutang kamari ya terek jalan-jalan pajar teh cenah kudu aya ongkos jeung jalan-jalan ka Mekarta. Keur iraha jalan-jalan. Hanya 3 hari yang lalu eta. Gusti eta dua poe teh balik-balik teh jalan-jalan meureunan. Jigana meureun datang ka ieu mah rek pinjem duit. Ka mama teh bebeja acan. Oh, eta budak. Terus kumaha ayeuna? Ya kau eta mah urusan si Iem mama moal pusing-pusing ayeuna mah. Keur mah pusing nean beas celokan ka ditu ka dieu teu meunang. Salah. Ya meureun gaplus deui wae nagih teh. Nya kumaha sih Bu Haji? Eueuh karunyana si Iem na ka kolot teh. Budak teh beuki banget ulin
injom teh mani unggah jelema. Udah saya Bu Haji ke balik deh ka dieu nya. Tagih we ka jelema na mama parusing. Hayo tuh jenang si lila-lila ge teu meunang nagihna. Ampura we nya Bu Haji. Ayo. Bu Haji. Ampurannya Bu Haji nya. Nya sami-sami. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciis. Ciis. Iya, Ciis, urang hayang ngepoan Facebook kenalan urang nu kamari di Cikarang. Kapena halus banget sih ya. Oh, soalnya. Buka tuh. Foto buka tuh. Di Ciis karena Melinda Facebook na. Saha ngaranna? Karena adul. Ini jeung teh Ayu oge. Oh, geuning. Saya kenal di mana? Kenal di Facebook tapi geuning jeung si Ayu. Si Ayu tukang kiri di teh. Kuai, di PHP. Si Ayu mah udah geulis atuh. Oh, udah mah goreng maron. Oh. Di mana di PHP-in ku si Adul. Goblok banget aja. Teh Ayu mah glowing ya. Kalah saing mana? Karena perawatan atuh. Oh, aing arek pinjeman duit deui jeung perawatan. Teh Ayu tuh aya nagihan. Para runten. Mangga. Kadi buru ya ajak diomongan tapi geunahan buru hidup di dia. Kunaon ieu mani kuat judes kitu ka urang. Kadi buru hidup ya di dia. Aya naon ieu? Iya, mana? Tah, yuk Facebook saha. Oh, eta mah si Liminho. Aduh, ieu mah. Si Liminho. Mane wau di mana? Kamari urang tos ketemuan jeung manehna ka Cikarang. Terus aya nu kabar deui. Eta ka boga urang. Aku ngaku. Mane mah kos kitu main rebut wae. Terus jalan-jalan ka mana sih ya? Oh, mane geus jalan-jalan. Mane kitu wae mane mah pelakon. Masih udah berapa tinggal eta kabogo maneh ngomong tadi Risti Iis Facebookna. Waduh, eta mah ka boga urang ieu mah. Berarti aya nage kabar deui. Ya ka bogoheun mah ka maneh. Pas nagi bogoheuna mah ka Uwi. Coba ayeuna telepon. Pageur digawe. Jauhan masih lagi Liminho. Hei, mana ta? Jauhan mah. Eta mah ka boga urang ieu. Kabogo urang mah. Lu ngapa ka boga urang? Eta mah kabogo urang. Mana orang gimana eta? Pelakor aja. Pelakor. Kenal-kenal kesian jeung ka boga urang. Kunaon ka aing aing jalan terus mau di mana sih sia? Mau di Facebook, mau di Facebook, mau di Facebook. Mana tong sok mirah-mirahkeun wae. Mane we diasupkeun ka info Tirta Mulia, mane pelakor. Mana aing kunaon dipiralkeun, aing mah tiba ngarebut ka bogoh batur, teu jadi masalah. Ya mana iya mah kos eueuh salaki batur wae, merebutan wae salaki urang. Oh, ya urang mah teu nyaho eta ka bogoh maneh. Embung putuskeun ayeuna Eh, keneh. sabodo teuing urang mah bogoh. Hese geus bogoh mah. Pelakor, dia ta pelakor mah. Dasar pelakor. Ih naon deui ge HP menit nepi ka beungeut kitu. Virar. Nyam, lagi. di mana wae? Tadi urang ka Mang Oda. Arek naon sih? Eta kumaha? Duit turut jalan-jalan teh kamari. Oke, Bu Haji rek kata Iwan rek minta uang pita heula. Karep-karep panen kalah ceblokan. Teu keneh wae. Terima kata Iwan sukses. Alah jong wae ieu mah Bu Haji meureun. aya buru-buru. Ayo.
action. Yo, bawa lagi aing kenalan. Yo, bawa lagi aing kenalan ngaranna si ieu, si Aca. Foto profil. San, dasar pelakon. Ini naon deh oke, banyak harus.